bapak. Ay bapaknya nete ke mana sih? Nggak tahu. Tadi mah keluar. Keluar. Nyana dipiapekeun di urang. Di bakalan mah tapi dak kesel atuh kieu teuing mah. Yang rudat ke bapak maneh mah. Jigana ka ulin ieu mah. Yang mulai di HP-an teu dibere duitnya. Moal daek. Kita cong linap. Buat. Tuh, Neng. Tuh, pirang-pirang nama jigana eta. Tong minta duit lah. Nyaho langsung minta duit. Ya, tapi ulah wakang aku anakna. Kumaha ngomongna? Ya tuh, ya api-api deketan. Ya, geus deket teh. Toel. Tangke ngaharewos. Minta duit Pak, lamun teu dibere duit dibejakeun ku urang. Nya, jug ayeuna. Bingungan di dieu nya. Nya. Jung. Ha, lebok sata ciko. Neng, Ya, nginep aja lah. Ya, nginep di mana? di sini. Ah, enggak. Nggak tahu mamah ya? Izin sama mama. Oh iya. Sama siapa ke sini? Sama si Om Edan. Apaan jauh? Baik atuh. Naik apa? Tuh, kok tadi tidak lempang. Ay, si mama kemana? Ayah di imah. Ah, Neng mah. Pak, Apa? bisa bejakeun sia ka indung. Mau apa gitu? Atuh dah hayang kieu heula atuh. Buset. Tong bebejanya kak mama. Tapi dah kudu aya kieu heula. 100 ya. Ambung sakieu. Atuh. Da yang nu beureum. Ayo jeung bapak meureun meser baso. Embung aing eta. Ya atuh. Uwihnya. Uwih langsung ka ditu nya. Nya. Ka bumi. Nya. Ya. Anjir, aing kanyahoan ku budak gara-gara budak goblok teh. Aing mintai wae obatan CCTV goblok teh. Om Jim cari hasil. Nah, berhasil. Apa kata Omnya? Sini uangnya. Nah, ini buat si Neng. Nah, Lambung yang 100. Ih, nah, ayo nuletik mah geus eta nuletik. Lambung yang eta. Yo, kieu bae tuh main tadi ka bapak. Jung, adi tuh. Jung. Lebok. Ciko. Dur. Ada apa lagi nih teh? Ada apa Iya, lagi? duitnya dicopot ku si Om Edan. Kenapa dikasihkan atuh? Enggak mau minta lagi. Udah minta lagi nanti ke bapak di bel. Sana. Ih. Udah nanti di bel. Ngaku bujangan ternyata anak. Anjir, gara-gara budak edan. Goblok ya aing jadi sial ieu mah. Itu jadi ulin jeung parawan ieu.